hese-hesena kuari cai herang kuari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang kuari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember, cai di sumur, cai di empang, cai di kali, cai di keran, lele jelema, mantes ngising, cai ngomong, hei kadieu, hayu kadieu, aing ditugaskeun jang ngabersihan sia, aya nu dadabul ku taneuh, ku bobolokot ku sagala rupa kotoran, cai teh ngomong di kali cekiana teh anu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nyana ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia bong ieu mah isin genteng mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan sia ge indit kageun ku kumaha ge pinuh ku najis gitu. Nah, ulah-ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan. Geus kieu bae. Ih, si kakak. Mungkuna amban lain deui cenah teh. Sarua ieu jeung sia. Mun sia seungit karak aing seungit, aing bau sia mah bau, bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu. Aing ngomong. Tak cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu endek masak butuheun ka cai herang kabeh butuh ku hese-hesena kuari cai herang kuari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang kuari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu caging mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong masya Allah karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei
maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh. Ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeng, jelema tersenyum bagus amat buluna merak. Ketika maneh lempang, bulu dijerebebengkeun, kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh. Justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun. Ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu. Ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun. Horenganan ieu teh ngabahayakeun. Kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beuk sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk seje deui. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna, sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya. Kunaon ngakunaon kana heuh sia hook eta hook. Henteu aing mah hayang nyaho ka jati diri aing cabutan munyan. Nah, ku ari tuh manuk merak geus gundul, geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk merak bloon, geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk perang bodoh, merak bodoh, geus teu bisa ngajerebebeng. Ditanya deui, cek beot teh kok kitu amat. Iyalah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Ku hari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos. Merak eta nu kos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabuluna. Aing kan. Oh, hebat kan? Asa aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak. Ku ari aing geus nikmat, geus bulu, geus jelema, merak bundul. Asa kapanggih jeung merak bundul, geus tah. Ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae. Mantep orang hirup. Tah nu mantak satungtung urang boga bulu. Ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae. Urang senang kana pamujina, bahaya. Bahaya nu batak jelema di diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka. Ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam. Encan wauh ka Allah masalah. Lamun geus ditoler-toler merak bundul. Merak bundul karak. Lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak. Nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Hiji, Allah bulu mah bulu bae, tapi ulah maelu ku bulu. Ka Allah, eta kan bahasa merak lain lalagan. Ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan, maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan. Urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah. Sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema, waduh kiai pinter amat, irung bekah. Waduh baju pendi gagah amat. Saya teak. Enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah. Jahanamna ge kerakna deui. Belah dituun kerak naon teh kadinya. Asal asal geus kos kitu. Asal kiai dipuji bahwa atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema
karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat. Ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada cabutan doang. Engke mah manuk merak ge kembali deui. Nyana geus teu nganggap ka bulu. Karak di dieu leuwih hebat. Merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui. Nu itu ngajarebebengkeun hayang kalem. Nyana mah geus ngajarebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan. Gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang. Urang sugih cabut kasugihan. Urang boga jabatan cabut jabatanana. Urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana. Keunakeun batur teh ngahinakeun ka urang. Keuna batur teh teu nganggap ka urang. Karak. Lamun geus batur teu nganggap, ulah diondang sama kiai kos kitu ieu. Senang urang, masyaallah aing geus teu dianggap. Geus aing maning dianggap ku Allah bae. Kajen ku manusia mah teu dianggap. Ya lain pan. Tatangga teu nyahoeun aing kiai. Masya Allah. Aing geus kebal sebenarnya jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil, goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diundang saya enggak? Gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang? Ditolol tuh coba. Kita kan kiai tolol eta mah gitu. Masya Allah teh mah malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun. Geus kikikan mah. Merak ona merada aya batik-batikan. Cabutan bulu urang. Nah, lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak. Iyalah lain lalakon sapoe 2 poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun. Ngaranna dalam rangka suluk cabutan kurang datang ke nanaonan hirup kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat-hebat hebat nu Allah aing mah jauh nanaon hakikatna mah ja isuk pageto bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah. Atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu. Alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali. Pakai DRS. DRS itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya enggak ceramah kalau enggak pakai DRS. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantak aya bahasa manuk merak kukunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantak hubul kholqi cinta makhluk cuman cinta makhlukna lain hayang dibere lain hayang dipuji hubul kholqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat. Besi can nyahoeun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumati tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Haye kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah. Ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin.
Nah ieu teh hayang dibere penerangan diutus kita nyampekeun baliguan walau aya tah kos kitu teh ka Haji Pendi ge kamari aya nu gaib teh bebe jajan Kuntilanak kayaknya emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin datangna jin mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak babaturanna kuntilanak sajurusan entah nyawa tilok sieun dan kakuburan nyawa tilok sieun batur aing kabeh cek aing rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambe nu sengit-sengit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan lagi ngomong sarua mah eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kajangawankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit dengan ge aya 50.000 bah berarti si mbak bisa dikredit eta mah kos kitu ya 1 kali paket 3 kali bayar oh enggak apa-apa eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh kajen kumaha teu kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajian kumaha. Ketika pemerintah datang ke kiai, adi sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuhna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai masalah kabelah dieuna aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di daerah bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo
konsepna ngaji ka pendopo. Konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang. Nah ini geus kadeule nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cakula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana eta lah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh nadinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kumaha sebab naluri manusia selalu gitu. Nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong diantarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieun kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieun kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai geus deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponanana we dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukhalid teh dalitnya kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen kumaha sebelah pihak teh karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna ngeusan inu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat iyalah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur Tileletik Khari geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohannya nama tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus khari kula adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi moalah resep kana dunia
malah zikir lagi jang dunia atuh Ki Fudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku mah usah potong itu beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit. Nah, atuh lalaunan melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate. Diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulya. Kabeh mataul gurur, kabeh dunia teh tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Selalu kitu-kitu. Ad-dunya bahrun amiq, qad gharaqna nasun katsir. Dibacakeun ku khatib, ittaqullah. Khatib Jumat. Tukang khutbah, ittaqullah wa'lamu. Sial ta khatib. Turun khotbah yang dibayar kan goblok dah khotib di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara ta khotib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon nagara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial ta khotib na dunia bahrun amik qad ghariqa nasun katsir. Dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut eureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah nyana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari disobodo atuh aing butuh teu aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia je parangsana aja orang pacar memusuhan padahal mah teman nafsu nah pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah lamunnya bagi dua mah moal teu bareres nebu kula bahasa bodohnya deuk barah deuk teu urusannya na engke ge karasa nya ketika sakaratul maut masa ibadah dibayar engke masih puasa ge yang dibayar tuh age budak leutik ja ceng puasanya ke ku abah dibere 50.000 bere sore banyak mah juga ke mana orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu baheula tabang ngadidik supaya daek puasa cenah ke dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa cenah mah duit teh dicokot ku jasa nah ngadidik bisaan kolot bah bere supaya daek doang kayak jadi mikir ka kolot dagun masa minta baik nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni. Setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliyullah. Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim. Harap Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zadzili lamun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Az-Zadzili hese neangan hahalang di hate kula. Di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek
hayang tenang ayah hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere ngeunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena tak karak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya terbuka masya Allah jahil atuh ibadah mah weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang jadi ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan kurang ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran be tahajud deh mas sekarang itu pan siapa maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat karung satrek laku alhamdulillah kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyaho pere teh tuh parah tuh caknya tuh ya pagaweannya na meureun nah itu deuk istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun. Asal ka ditukeun. Malah kebelah dia nama neng saya tuh bisa masak ya rumah tangga geus kebal-kebal goblok meureun sia mah mulai geus aya goblogan di dinya tangkorak sia aing kawin deui ge ieu nah mulai geus lain ngebagusan deui pemajikan atuh nyayur asem ge dikonengan pantun salah pemajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja sata abah masyaallah ku bungah-bungahna nyayur asem teh di konengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye waduh masyaallah terus we diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem di konengan sakitu ge saeutik konengna aduh cek salaki ku mamun isuk loba jasa ya konengna Masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kenengna kayaknya na mikir bener teu si aing diatur teh maksudnya kumaha ulah aya masih wallah cara nulis jarah di wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobokang jeung Nabi Khadir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teu nyahueun panjana teh teu maot nyana mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu hariru maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan ye urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan
lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mulai Masya Allah. Dan Abdul Qadir teh takkan leulekeun we hibernya namana nusuk unggal peuting ka aing hadiah. Tuh, Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca. Langsung datang beng. Aya naon sia Pendi? Didagor gua sia. Atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia. Atuh sing hade da aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene, ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene, ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh, ketika orang geus jadi lub sirrul asrar mulai nafsuan, moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyarahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan. Urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh. Naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan kada memang lain mendeuk eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta paeh ya tuh urusan Allah. Masya Allah karim. Leu kumaha? Tuh, kuari diatur wusul ilallah. Geus eueuh nafsu. Nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinyalah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna ge engke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun tidak lamak sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun nyana. Moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah. Ya deui sakadar haji mursyid mah atuh lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mantak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganana thariqah jeung jabatan? Thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia, baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Deuk ditaekeun deuk diturunkeun kumaha Allah. Ieu mah ka Allah we. Singkirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh lah aing mandeuk eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot. Ayo kubantu aing nangan al-hikmat belah al-hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak dibere kunyana pesok keris ini insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin
atuh geus kos kitu. Tah, diatur truk. Masya Allah karim, hiji nu kadeuleu Allah. Digoda ku dunia teh, digoda ku jabatan teh, digoda ku berbagai nikmat teh. Henteu hiji Allah. Ti dieu geus boga kanikmatan. Nah, sakubara mari diangkat jadi wali Allah. Ieu kan di dunia geus tah urusan anak kamari. Hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah. Sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur, tapi ieu qalbu jeung Allah. Sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jalema zahir ge, tapi qalbu jeung Allah. Berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae, tapi nya nama teu melu sabodoh jelema ieu, nu penting dirina jeung Allah. Geus, ai bisa mah mangga bae, ketika teu bisa hati-hati. Geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya, atuh waliullah mah tuh kumahanya na bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah, eta teh aya kuari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae, kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueun nu kararitu di kumaha. Di nagara ge aya kuari teh di nagara. Anu keur ilu pupolitikan biasa. Urang mah teu jaho, si eta. Tapi jangan ngaluruskeun setik. Atuh mal kanyahoan. Urang kuari hayang boga sumur, caina supaya keluar kan kudu digali heula, aing ngagali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang mandeureuna sananaha. Atuh teh nyaho jigan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ke kawali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya keuntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae ku jana. Teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana. Nah, berangkat geus jadi di akhirat kuari mah wa ammaribuhu fil akhirati, keuntungan di akhirat masyaallah fahuwa fil jinan, surga. Lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga. Geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadak Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan. Kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum. Aya nu pingsan. Teu pingsan ya. Nyana kan ngalirik we ka luhur, ya Allah ya Rabb, teu kebel set datang. Kan kasaksian tah. Dahar. Ini kumaha aja sahanu mawa eta. Kan di mah Haji Pendiman nu aya gareuh. Geus aya di mejanya dari dahar, pada kemana ini? Orang cocodok darata. Itu kan beda, jengel bakawalian. Tuh kan? Itu mah daratang, gimana? Cocodok, berit, cucurut. Emang sebangsa ieu jangan wajeng berit. Tuh kan? Masya Allah karim. Surga walhur bidadari. Atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang. Atunya namun nyidu ka laut seungit. Atuh kelek lagi seungit dak. Atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal. Masya Allah karim. Atuh seungit ya nama. Ya Allah ya Rabb. Lamun cinggirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura. Cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari. Mata poe mundur mitela hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendit sudi aing mah atuh teh sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran lah ibadahna ieu walur ya Allah ya Rabb wal kusur. Wih, istana, gedong.
atuan batana ge lain buatan Cisoka. Bata buatan Cisoka mah koreng, kahujanan jadi tanah. Sial ta Cisoka. Ya Allah ya Rabbi. Ieu batana ge tina Zabarjud. Inten permata. Masya Allah karim. Ieu tajang wali-wali Allah wal gilman, pengladen-pengladen sekitarna. Anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen. Wal asyribah berbagai minuman. Geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa geus. Sagala kahayang minuman aya kabeh. Ya Allah karim. Sairun ni'am. Jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, yakni surga ma'wa aya segala rupa. Dibere bidadari seorang 70. Masya Allah encan bonus-bonus. Ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beuteng mah ayo pindah ti beuteng ka beuteng ti susu ka susu. Jadi surga mah capek. Capek jeung parawan deui. Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat. Lantaran kuari kurang kabong di teangan kurang dunia datang ke urang eueuh himah ngaji, eueuh himah ibadah. Ieu kan urang berarti loba hijab. Tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula. Kabla ditunang ge teu hayang ieu surga. Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana. Urang dibere kue cincin ku kabogoh, kabogona urang jauh dideuleu ku urang. Kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain. Masya Allah, neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na, Masya Allah. Aduh teh bobogohan tololnya saya tak. Atuh kue cincin di minyak misi kana naonan. Nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun. Teu hayang aing naon anu bogana? Geus. Mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan. Memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan. Kukorbankan segala-galanya untukmu. Nyawaku kuwakafkan untukmu. Budak. Tolol jasa ta bobogohan. Masya Allah, di terik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu. Tanpa harus ada payung, engkau sudah menyejukkan hatiku. Masya Allah, gombal. Lah iyalah. Jadi urang teh kuari mah budak keneh. Urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga, ibadah hayang ka sorga orok tah kos kitu mah. Ngadahar bodek krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek. Nah ieu ge hikmahna maca sholawat, ieu hikmahna maca ieu, urang percaya kana hikmah-hikmah. Kabong bro. Engke mah teu. Hiji bae Allah. Ketika geus dibere rasa jeung Allah, geus wadanaonan sorga mah sapira sorga atuh. Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah. Ketika orang diberi neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang mah kan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali aja pendek mah lah sorga sakali dong nya nama gitu. Teureus teh sakitu ge. Jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ka jero. Di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga. Pen sini pen dah udah. Tadi namanya dah di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna. Sebab kuncina teh kapan kudu Islam. Jadi rogok eueuh kuncian, salatna teu nyangkol, salat teu nyangkol. Jeung zakat teu nyangkol, teu bisa dibuka tuh kuncina. Ngan nyana aya ka neraka meureun bung, ka sorga teu datang di tengah. Ngan di garrokeun bae ku kawin gede pen gitu. Aduh. Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh, tapi langkah urang soba mulaian. Hiji udang tipeti ulah kapiheulaan kudu dihandap. Udang biasa normal. Ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum. Ayo neuleuh ka sisi aya ceklak beres. Pogon kiai sia. Masya Allah karim. Tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab
salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat masyaallah 2 rakaat leuwih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan. Mandak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masyaallah guys diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tu komo fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun sunah bae kos fardu maneh atuh komo fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa Zohor ge dingkeng hiji jeung asar. Asar ge. Kadang-kadang waktu subuh geus istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Anjeunna kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pake kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah Subhanahu